Cek ngasaan atuh cek. Aya Hayang kayak sendok. aduh. Ngaraosan heula abdi cek. Nya sok. Ya. Sing kira-kira atuh lah. Naonna Teh caina amun ya ampun dekeun sendokna. Ibarat cengekna. nyapan meh ame karasa ih Emang na amis cengek. karasa ladana maksudna. Assalamualaikum pemirsa, jumpa lagi di MK Channel paling ngacapruk se-Indonesia. Kali ini saya masih bersama Cek Iko. Sekarang Cek Iko yang datang ke dapur saya pemirsa. Mau ada dapurnya Pak Locor cenah. Hujan wae maklum. Mau bikin sayur lodeh. Ya Cek Iko. Nuhun. Lodeh daun waluh atanapi daun labu kuning. Non wae bahana. Bahan namanya iya bahan utama nama daun waluh. Terus ta ieu. Terus aya ieu naon teh ngaranna teh? Naon ieu teh ngaranna teh? Semi, jagung semi. Jagung semi, jagung nungora geningan. Biasa eueuh mah ai tanggal kolot kieu teh dang daunan masakna teh. Nah aja masakna dang daunan wae kitu teu boga duit. Nya ai biasa malu pancan gajihan bapana. Emang digawe. Nya digawena kadang-kadang kita oke. Nya gajihan ge kadang-kadang deui. Geus lace amri sok curhat. Iya lain curhat yang gitu biasa nama mending ieu mah daun waluhnya. Kadang eueuh mah biasa nama eta bayam liar teh geuning. Anu sok jadi sorangan geuningan. Malah di kebon batur eta ge. Lain dina solokan. Tos tah ieu naon sebutkeun. Iya bumbuna biasa non teh bawang beureum, bawang bodas, cabe ieu kade eueuh mah khas ieu teh. Terus teh non teh cabe merah besar. Nah eta nama biasa. Eta teh ya ieu. Terus aya non teh aya lodeh mah kan kadang nganggo santan tak eta we. Paling biasa uyah, gula merah tos eta. Pertama-tamanya pemirsa urang di ieu heula naon teh sayurana urang di keuretan. Sok we kieu biasa we ngeuretan sayuran kumaha? Tak kieu. Jeung areuna tong ieu teh. Naon? Bae lah ngeunah meureun nya areuna ge. Mau coba lah. Ngarah loba. Nah eta na keretan cek. Nya biasa nyerong kita. Nyerong rada baruleut tapi rada nyerong maksudnya kita tah ieu. Tah aya variasian gitu. Rada diserongkeun. Di mananya di dieu we alungkeun. Ngeuretan baekeun. Pemirsa bumbu nama diiris we nya. Teu kudu ngareno sayeuna mah. Diiris we. Cek kamari Mang Adang neangan euceus ya. Oh, jiga nama rek nagih kontrakan eta teh. Ari kitu can bayar. Can. Nah eta apa nungguan gajihan. Oh, ojo ge sok anu nanya eta teh cenah lamun tanggal kolot teh kunaon cenah sok masakna sayuran cenah gitu. Sok biasa tetangga sabelah teh sok kepo gitu teh. Cek komporna heula urungkeun. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Begini teh urung eta. Mah? Nya. Maklum ini. Lagi nyawira. Oke, cenah garing heula ka teh. Minyakan tuh. Oke heula basa kene. Ceu mah nya lamun aya nu nanya kunaon cenah masakna dang daunan wae. Ceu mah boga ieu naon? Boga jawaban nu jitu ceu mah. Boga perkebunan gitu. Nah, selain boga perkebunan pan ai boga awak gede mah jadi alasan pan keur diet gitu jadi dang daunan wae. Daun naon wae. Kadang ceu mah daun gedang, aya daun cangkudu, daun sampe, daun naon deui nya? Jukut asokna jukut. Ih jiga nama mun enak mah dipasak eueuh ge eta ge.
Ngomong atuh tuh. Nyake gula atuh. Ini resep kana ucap ngobrol teh. Sepede kan meh jika septem nanti pite ya Oh, bari iya. ngosoprak ini teh ngasaprak. Ini pemirsa soknya. Sok atuh etakeun rekam teh ieu. Pemirsa, bawang merah, bawang putih, cabai teh yang sudah diiris teh ditumis, tak ya dioseng-oseng sambil dicium baunya gitu tak. Cium katelnya. Bibir ecun jeding. Nanti kala ieu naon teh lah. Etana we ieu na sayurana we teh naon kayak ameh layu gitu. Jabong nanggelan. Nya mana itu nih cempalna no tadi bere cempal emang na ucap teh jagoan no itu Kan cenah kebal. mana heula di kolong teh data ieu nya tadi kaos budak di pantai cenah mah ampun itu Jangan naon. cair di kolong Bersih teh teh cairna nya bersih atuh. lain cair eta lain nang yang cibujan lain sok cicikeun gitu ta ini antepnya pemirsa biar mendidih gitu ta Biar ngagolak dulu. cuma resep naon masak di baturan kieu jadi bisa bari ngobrol biasa nama hobi eta mah ngobrol mah. lain biasa nama teh bari masak teh ngomong sorangan Gelo sugan ah. tace tos ngagolak nya deui ta ayeuna ieu daun waluna campurkeun tah beres we kitu belah sakatel udah wareg nya sum hujan ieu we 6 bulan ieu we sayur eta lodeh tah kitu sumpah ka mana deui wae sumpah dastar euceuk kitu pake Naonan eta aja. Uyahan. uyangan Biasa. gula merah namun tak aya gula merah mah gula pasir itu naon leh gitu gula selila juga aduh katanya kacabat ese diaduk aduk nempel no orang kuerkeun tuh ieu nah terus ayeuna ieu na ieu biasa Penyedap. Bumbu andalan Cek Iko. arek adukkeun tinggali kita cengek malototan Ari santenna iraha. ya kayak kedap Sugan teh isukan. isukan mah meureun moal jadi teh kalau deh teh numis we tuangkeun hilap keterupkeun masuk aya angken Konselangan aja. bener mana teh cairna itu belah dia ya itu lumayan ya angken ari resepna tidik sok dikoncelangan Ampun. Ini tara tuh nanti pimu ngerokeun. Terus kating bawa dari ya. Asaan mana? Saan? Oke. Kadang asaan. Tapi senoknya udah gula aku mah. Ancung mengeulak kadinya kan ke gulana ka ieu. Aduh gua.
daging sih kan aja. Can aya rasa daging. Kayak kali deui. Kurang asana. Taos. Cek ngasaan atuh cek. Ayang. Ayah Kayak sendok. Ngaraosan heula abdi cek. Sing kira-kira atuh lah. naonna Teh caina amun ya ampun gedekeun sendokna. Ibarat cengekna. Nyapan ame karasa ih. Amis cengek. Karasa ladana maksudna. Kumaha nong? Mantap cek. Mantapnya. Ece teh teu pintar masak ece. Kudu disangwan ieu mah meh wareg. Segala rupa ge dipasak ece. Kali anak kucing dipasak. Tong atuh. Mantap heula cek. Mantap. Saeutik. Katempo teu? Ketempo. Kieu meureun tah. Kieu. Mantap. Dua nya. Sip.